Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicaritatu di lembur Jelego, Desa Haurkuni, aya sapasang lalaki jeung awewe anu geus raket hubungan nani. Minangka budak awewe ieu teh budak ibu tati sareng bapak tata. Sareng budak kalalina nyaeta budak ibu mimin Ekawati sareng bapak Sumandar Agus Kawan. Sakaacan dilajeng ka acara nikahan ieu abdi salaku narator bade nyibatkeun saha-saha wae anu janten peran dina acara resepsi nikahan ieu. Anu jadi peran nyaeta Patu anu janten udang salaku saksi kahiji, Cahyadi anu janten Toni salaku saksi kadua, Jujun anu janten Yahya salaku panggang bagus, Joni anu janten Haji Rahmat Sudarjo salaku nebe, Rohdi anu janten Sunandar Agus Maulana salaku bapa panganten lalaki, Ariel anu janten Tatang salaku bapa panganten awewe, Suci anu janten Mimin Ekawati salaku indung panganten lalaki, Dede anu janten Tati salaku indung panganten awewe. Anu janten pameran utama dina acara nikahan ieu nyaeta Muhammad Rizki anu janten Saiful Jamil salaku panganten lalaki, Juwita anu janten Euis Nurrohmat salaku panganten awewe. Prum ayeuna mah urang saksieun we acara nikahan ieu. Saenggeus kitu, si Nyai ngabejaan si Aa yen si bapa teh hayang nuduhkeun keur kahareunan. Tuluy we si Aa langsung ngabadanikeun jeung kaluargana. Isukna kaluarga si Aa datang ka imah si Nyai keur nuduhkeun kumaha-kumahana. Sabab ayah kamandala, tos gitu si bapak yang pergi ke tengah imah, dia cari bidang kursi yang harapan tamu. Jadi dia apa? Bahasa Nabi Muhammad pada si AA, pada
ningali ke abdi ge da si ate tos ada kerap emang kabur teh. Ya aya nama urang teh kamurang alina siap saja di kamar nyalina alina. Tah kumaha salah si bapak mah kitu. Ya Pak abdi mah tos kersa kono tos diulian. Ya aya nama urang ka Pak Ustad ge urang ngubungkeun tanggalan tuh Pak. Ya ayo ya cenah. Saberesna ngariung, pihak keluarga angkat ke Pak Ustad keur nentukeun kapin nu hadir. Sarengsena ti Pak Ustad, kulawarga teh mendak tanggal lepas nyaeta tanggal 15 Rayana. Dina waktos hari H, acara anu ngamimitian nyaeta seserahan jeung ngabagiakeun. Lagi istri di payung nah, apa udah di payung. Seserahan nyaeta prosesi atau panggilan ti pihak panganten lalaki ka pihak panganten istri. Pihak keluarga istri narima calon panganten pameugeut ku cara makekeun kalung kembang melati ka calon panganten pameugeut. Acara anu saterusna nyaeta seren tampi. Seren tampi teh nyaeta acara nyelenkeun atanapi pamasrahkeun ti wakil atanapi sesepuhna calon panganten pameugeut sarta panampian ti wakil calon panganten istri. Salajengna mangrupi acara simbolis. Simbolis teh nyaeta seren tampi anu bade disanggakeun ku ibu namana calon panganten pameugeut ka ibu nama calon panganten istri. Anu salajengna mangrupi acara anu dianti-anti pisan ku urang sadayana nyaeta akad nikah. Akad nikah nyaeta acara anu pangsakral-sakralna dina acara ngawinkeun. Ngahijikeun panganten pikeun jadi suami istri ku cara ngondang panghulu pikeun nikahkeun. Dina akad kudu aya nu nikah nyaeta nu kahiji calon panganten lalaki. Anu kadua calon panganten istri. Anu katiga wali pihak istri. Anu kaopat ijab kabul sareng anu terakhirna dua
Dua urang saksi kalawan eueuh paksaan. Teu aya Pak. Pada itu bakal kacamata. Emas kawin perhiasan emas 10 gram. Emas kawin perhiasan 10 gram. Dibayar kontan. Terima abdi nikah jeung kawina Wisnu Roma binti Bapak Datang. Emas kawin disebatkeun dibayar kontan. Mugi-mugi yang saya Daniel sareng istri Rahmat jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sanes pirang sono keluarga abdi teh bade acara nikah di misalnya Si Gon Paksik. sibuk. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, parantos rengse acara akan. Acara anu salajengna urang lajengkeun wae ke acara sungkeman. Foto heula atuh make itu buku nikah. Ada tuh bulan Juni kan mana? Mewek. Melek bae. Saksi sareng aku acara. Kelas mana? Nah, mana gitu ya? Dari mana preferennya? Sungkeman
nyaeta nyuhunkeun doa restu sareng kaulas asihan indung sareng Bapa pikeun salamet sareng barokah dina ngajalankeun rumah tangga. Saentos acara sukma acara teras dilajengkeun kanu acara anu kaopat nyaeta sawera. Aduh, sawer. Mangga anu salisna biasa mulung kumargi aya sakedik anu berharga. Biasa kaparayun sok mangga. Sawera nyaeta panganten nyuhun dina kursi bari hadapan payu. Biasana prosesi sawer teh panganten cali dihadapan panyaweran sarta kolos mereka sehat dibarengan ku ngalungkeun artos receh beras sarta koneng nu diirisan sareng permen. Artos receh dieu ngalambangkeun babari ngalaheujeun, beas ngalambangkeun karaharjaan, koneng ngalambangkeun kamulyaan, sedengkeun permen ngalambangkeun amisna hirup kawin. Alhamdulillah, para selesai acara anu kaopat nyaeta acara sawera. Acara anu salajengna nyaeta nincak endog. Anjir. Oh, yeuna apa? Pager bagus, pager ayu. Pager ayeuna marana ya teh. Makan harupa. Dina acara nincak endog, panganten lalaki nincak endog nepi ka peupeus. Tuluy ku panganten istri diwasu sampean panganten lalaki ku cai anu aya dina kendi. Panganten pamegeun. Sanes lalaki. Ada ieu. Panganten pamegeun nincak endog ngalambangkeun yen panganten istri teh masih parawan sareng ngagambarkeun kamampuan panganten pamegeun pikeun ngayogikeun tuluna.
ka hurung. Saenggeus eta sirum harupat diasupkeun kana kendi cai, tuluy batang harupatna diangkat. Saanggeus eta kendi cai anu dicepengan ku panganten tuluy dibebeutkeun ka handap. Prosesi ieu ngandung hartos yen panganten dipiharep salawasna ngarengskeun masalah rumah tangga babarengan ulah getas harupatkeun. Panganten istri nyekel kendi nu dieusi cai ngagambarkeun peran pamajikan nu boga peran dina niiskeun satiap masalah nu ngabebeutkeun hate jeung pikiran salaki. Saantos kitu acara anu salajengna nyaeta para tamu undangan sasalaman sareng panganten pikeun ngucapkeun salam. Mangga dihaturaken. Alhamdulillah, para peserta acara resepsi nikahan A. Saiful Jamil putra Bapak Sunandar Ibu Mimin, K. Nyai Elis Nurrohmah putri Bapak Tatang Ibu Tan. Mugi-mugi Nyai Elis sareng A. Epul janten kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.